Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Angin ngadadak nebak kagelebug. Buk si jaka bandang anu panjang ririaban ketebak angin kitu di baju Sirawing. Dua jirim pada adu harapan. Silih pencrong bangun keur Sri taksir mangsana maju muka panarajang. Sirawing oge sadar yen lawan anu dising hareupanana dina waktu harita lain jago samarangan. Komo mun inget kana caritan Ki Debleng guruna. Yen aya dua jago anu kawilang bakal berat sing harapan ku deurina nyata ka Jaka Bandang jeung Komara si Dewa Asmara. Duanana kudu bener-bener asup kana hitungan dirina. Sabab can bisa diukur nepikeun ka mana tahapan ajen pangartina. Sakabeh jalma anu ngabandungan kana lumangsungna kajadian teh serita pada nahan napas. Kitu deui Ki Wira jeung Asep Ulung. Curela cilung. Teka nyahoan kumaha jeung Irhan nyabut pedangna nyaho-nyaho sinar pedang si Jaka Bandang geus ngarah ngancam kana beheung terus kana dadana Sirawing. Tapi lawan Jaka Bandang ayeuna Sirawing anu nyata nyangking ulin karuhunan. Dina tata gerak jurus Mega Malang jirim Sirawing ngacorelati antara kelebatan sinar pedang lawan dina jurus-jurus kilat bajrana anu kacepetan gerakna lir upama kilat. Sirawing metakeun leungeun katuhuna anu nyidem kekuatan rosa. Leungeun anu geseng hideung rek ngarah kana dadana Jaka Bandang. Tapi si Jaka Bandang gancang ngabendung ku leungeun kencana hiuk gedug gas. Jari jeug. Sirawing jeung Jaka Bandang pada ngajarig jeug menur ka tukang dua lengkah. Tapi Jaka Bandang geus ngajorat di luncat narajang. Sirawing kawilang kaget oge sabab ku bantrokan dua leungeun anu ngandung kekuatan tanaga lapisan. Jelas kekuatan tanaga lapisan Sirawing jeung Jaka Bandang kawilang saimbang. Kolebat. Sinar pedang si Jaka Bandang jadi mangrupa sagulung sinar bodas anu ngurung kana tangtungan badan lawan. Sirawing metakeun runtuyan jurus-jurus tina ulin karuhunan. Timimiti jurus kembang sari geni pamati jeung daun paniru. Pikeun nimbangan kecepatan pedang lawan harita Sirawing ngagunakeun jurus banyu panglumpuh. Jirim Sirawing jojorelatan di antara kolebatna pedang lawan. Memang hebat tata gerak dilakukeun ku Jaka Bandang dina waktu harita. Lamun lain Sirawing anu jadi lawana geus tangtu bakal ngalayang jiwana. Sabab pedang si Jaka Bandang lir upama anu aya mataan bisa nuturkeun ka mana bae kolebata jirim atawa badan lawan. Dua jirim harita kabaud ku tarung tandingan dina tahapan anu susah pikeun diimeutanana. Pikeun jago anu masih keneh atah pangartina tangtu bakal susah pikeun nangtukeun mana jirim Sirawing atawa Jaka Bandang saking ku cepet-cepetna gerakan anu keur tarung tandingan dina waktu harita. Jaka Bandang kudu ngaku dina jero hatena lawan anu keur dising hareupan ku dirina dina waktu harita jelas lain jago atah-atah. Salila dirina rumingkang makalangan kakar harita aya nu bisa ngimbangan kana satiap panarajang anu dilakukeun ku dirina. Dina hiji kasempetan anu hade Sirawing anu geus asak pangalaman kumindangna patelak ing hareupan lawan. Harita ningali ayat celah kosong atau lolongkrang pikeun ngasupkeun panarajangna. Sakila tonjokan leungeun katau Sirawing ngagedur kana dada belah kenca anu jadi lawan. Hiuk cebrollah. Jaka Bandang ngagero kaget jeung nyeri. Manehna teu nyangka bakal kabeunangan ku panarajang lawan. Salaja bener boga daya tahan badan anu hebat, tapi teu buru ngarasa nyeri beunang ku tenggerana Sirawing dina waktu harita. Jaka Bandang mancuhkeun di tangtunganana.
sorot panona beki seukeut jeung semuhurung kakara harita kerja ka Bandang mah kabenangan ku tengran lawan modal sia Rawing hiya modal sia Surelat si Rawing diserang diwehe ku panarajang lawan sinar pedang si Jaka Bandang bubuhlin upama kilat ngerah kana sakujur badan si Rawing tapi si Rawing memang geus waspada ti anggana harita si Rawing metakeun jurus banyu panglumpuh dituturkeun ku jurus banyu pangluluh runtuyan jurus anu memang ampuh tina ulin karuhunan kiak jukias dua leungeun harita bantrok di sababaraha kali daligdeug si Rawing ngadaligdeug mundur ka tukang tapi Jaka Bandang kalah ka ngarangsak maju deui pikeun larajang nu sakitu kalina sinar pedang nangarah kana dada si Rawing hiu koebat jebrot si Rawing jeung Jaka Bandang pada malunur ka tukang si Rawing mundur ka tukang lantaran kaget baju lebah dadana soek ku sabetan pedang lawan hayang sidik kayan dirina naha bener beunang ku tajongan si Rawing hayang sidik kayan dirina naha bener ngan ukur bajuna wungkul anu beunang sedengkeun Jaka Bandang kaget sabab iga burungna beunang ku tajongan si Rawing Jaka Bandang beuki tambah panasaran di barung jeung ngerasa kaget manehna kudu ngaku dina jero hatena si Rawing memang hebat lain bae pedangna Jaka Bandang ukur bisa nyabat baju lebah dadana tapi dina kayan waktu anu samporet si Rawing masih kene mampu ngasupkeun tajonganana kana iga burung manehna srog duanana pada ngawangun di pasangan pikeun neruskeun lumakuna tarung dina waktu harita lain kumaha metakeun pedang teh lur kalaka ngaruksak baju batur itu teh ari sugan teh bener rekeuna kana dado gitu aduh kasihan do henteu beunang lur ai monyi keheulaanan ari kudu beunang mah lur ontong loba lelewas si Rawing sakedeung di eta babatok bakal ngakelenceng lepasina peuheung maneh sia maunya waduh nih samarangan eta ngomong ih begitu beuheung kuring anu gelenceng atawa pedang anu ngacleng ieu teh lur sigana mah pedang Jaka Bandang anu bakal ngalayang lantaran hayang dahar masakan padang bener teh lur setan kumana manusia ngomong teh kurang ajar maneh bener-bener hayang modal kuleungan aing si Rawing urang tangtukeun deuleu maneh atawa aing anu bakal ngajampana jadi pugang di patapatan sia oke lur beuki tambah hurung sorot panon si Jaka Bandang pedang dina leungeun katuhuna semu anu ngakeletel lantaran pangaruh amarah anu geus muncak jeroen dadana Jaka Bandang nantukeun sikap napikeun metakeun jurus pamungkas tina ilmu pedang kilat bajra anu kacangking ku deurina kituna teh lantaran hayang geura bisa nganggeuskeun lumangsungna tarung ngabinasakeun anu jadi lawan ningali Jaka Bandang ngawangun pasangan anu beda si Rawing bisa ngarti kana kayaan yen anu jadi lawan teh bakal ngagunakeun jurus pamungkasna pikeun mungkas lumakuna tarung dina waktu harita sadar kana eta kaayaan si Rawing sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkas ulin karuhunan anu disebut jurus paku bumi salila si Rawing makalangan tur geus mineng patalaking hareupan rupa-rupa lawan kakara harita dirina bakal ngagunakeun jurus pamungkas paku bumi luyu jeung amanat Ki Debleng anu jadi guruna jurus pamungkas teu meunang digunakeun sambarangan lamun teu kapaksa-paksa teuing dina harti nying hareupan lawan anu memang berat pikeun diungkulanana Ki Wira jeung Asep Ulung anu ngabandungan kana lumangsungna tarung silih reret Ki Wira anu harita nyarita waduh dilikana kaya nu kelumangsung kula bisa mastikeun si Rawing jeung Jaka Bandang teh bakal pada ngagunakeun jurus pamungkas masing-masing tah kitu ari ijiran diri kula mah ieu teh Asep Ulung ungeuk bari terus kawalon memang bener Ki pang-pang nama Jaka Bandang anu ngarasa panasaran sabab masih kene can bisa ngabinasakeun lawanna Ki
sedangkan si Rawing oge teu miharep dirina jadi korban pedangna si Jaka Bandang Ki. Ya mudah-mudahan we si Rawing bisa ngungkulan lawan ieu. Kula teu miharep lamun manehna nepikeun ka kudu jadi korban kagarangan jeung kekajaban si Jaka Bandang mah. Ki Wira jeung Asep Ulung musirkeun deui perhatianana kalebah si Rawing jeung Jaka Bandang anu bakal mungkas lumakuna tarung ku cara ngagunakeun jurus pamungkasna masing-masing. Si Rawing pancuh nangtung ajeg sapasang leungeunna nyilang di hareupeun dadana. Sedengkeun Jaka Bandang pedangna ngacung ka luhur, leungeun kenca nyodor ka hareup. Jaka Bandang ngagerok bari ngacorelat jirimna cepatna karan. Pedangna nyuruwuk lempeng ka hareup jadi gulungan sinar bodas. Sedengkeun si Rawing masih tatap dina tangtunganana bangun anu ngadaguan datangna pararjang lawan. Molar si Rawing. Seru. Ngan tinggal ukur sababaraha jengkal deui tungtung pedang Jaka Bandang keuna kana badan lawan. Ngadadak kacepatan gerakna jadi ngendoran lir upama anu katahan ku geter kakuatan tenaga lapisan si Rawing anu musir dina sapasang leungeunna. Jaka Bandang ngaranjuk kaget ku eta kajadian. Memeh leungita kagetna tenggelan leungeun kenca si Rawing ngahantam pigeulang leungeun lawan. Ngajadikeun pedang dina ceklan leungeun katuhu leupas ngacleng cukup jauh. Saterusna tenggelan leungeun katuhu si Rawing ngahantem kana dadana Jaka Bandang. Dia cerang jeblah das. Jaka Bandang ngagerok kaget jeung nyeri. Ngabangkieung mundur ka tukang. Tina salah-salah juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Masih keneh untung Jaka Bandang bisa ngajaga kasaimbangan badana henteu nepikeun karubuh ngabebengkang. Jaka Bandang ngarahuh dina jero hatena. Kanyataan anu karanapan ku dirina kawilang meh henteu bisa dipercaya. Oge kakara harita dirina ngarandapan kajadian anu saperti kitu. Si Rawing masih kene pancuh dina tangtunganana bari ngatureng hapa napasna. Sedengkeun Jaka Bandang ngagajeng luncat nyokot pedangna. Bareng jeung ngasupkeun pedangna kana sarangka anu ngadaplok dina tonggongna. Jaka Bandang nyarita ka si Rawing. Pasikeun aya waktu jeung kasempatan anu sejen Rawing. Ieu tarung tacan lekas Rawing. Can aya kapastian saha anu leuwih unggul. Mangke urang teruskeun ieu tarung. Teruskeun ke tarung Rawing. Jorelat cilung. Jaka Bandang jirimna ngajorelat ninggalkeun eta patempatan. Woi, Jaka Bandang. Kunaon kalakah kabur, bro? Ari Sugan teh heueuh we, ieu babatok masa ka kuring teh rek ngagelancang. Weh, kebelek ilaing mah. Aduh, nyaho kitu mah geus we, mais kuya meujeuna wayah kieu mais kuya heueuh lah ditumpangan termos. Anjir. Ki Wira jeung Asep Ulung daratang nyampeurkeun ka si Rawing. Sangeusna deukeut Ki Wira harita anu miheulaan nyarita ditujukeun ka si Rawing. Hebat. Bener-bener hebat Jang Rawing. Si Jaka Bandang kalahkah ngejat ini. Tanda-tanda geus bingung meunanya. Geus bingung teu bisa ngungkulan lawan. Kula nganuhunkeun kana pitulung Jang Rawi anu geus nyalametkeun jiwa kula tina sabetan pedangna si Jaka Bandang Jang Rawi. Nyaho teh dieu we Asep Ulung. Jajakan nu geus tulungan kula teh nu katelah si Rawing teh. Sikep jeung caritaan Ki Wira kawilang neuneun rasa hormat ayeuna mah ka si Rawing teh. Da pogo memang kahutangan budi sasat anu geus nyalametkeun jiwana tina panarajang si Jaka Bandang anu meh ngabinasakeun dirina.
nyada geus sakuduna nulungan atuh Kiwira. Damun teu ditulungan mah atuh Kang Asep Ulung teh moal kawin moal kawin. Moal kawin ka Nyi Wiyarsih atuh Ki. Kurunya capek-capek miluan sayembara teu nyandingkeun anu geulis mah. Bener henteu Kang Asep? Asep Ulung ungeuk bari nyerenge seuri terus ngawalon. Bener Ai Rawing. Akang bakal gering ngalang layung terjadi non teh saupama terjadi minantuna Kiwira. Sasat jauh lumaku anggang lumampah teh hayang menang sayembara aji. Nya atuh cacakan mun teu disayembarakeun ya akang ge moal daek bener teu. Nu matak geus teu kudu ngabahas deui si Jaka Pindang ayeuna mah Ki mending keneh gancang tepungkeun we Kang Asep Ulung jeung Nyi Wiyarsih. Kiwira jadi beki apal ayeuna mah kana kayan pribadina si Rawing. Lajan calila panggih tapi siga nu geus loma wawuh lila. Kiwira ungeuk bari nyarita deui. Nya hayu atuh urang ka imah kula ayeuna mah. Asep Ulung jang Rawing hayu. Da geus jadi kacinekan apana. Nu meunangkeun sayembara teh Asep Ulung. Dan eta we nu jadi hanyelut teh hayang malas pati ka si Jaka Banang teu bisa laksana. Keun wae atuh Kiwira lah. Da teu dipateni ku urang oge engke geus dina waktuna mah si Jaka Banang oge bakal pae sorangan Ki. Nya da sakur anu hirup mah kabeh oge bakal maeot. Bener teu? Geus kitu mah tiluanana terus ari ini trek muruh ka imahna Kiwira. Nu lalajo geus narungtutan bubar. Eueuh di anu jadi bahan caritaan mangsana baralik teh iwalti tarung tandinganana si Rawing anu ijen wawasen ngalawanan si Jaka Bandang. Sanggeusna di jero imah Kiwira terus kawanohkeun Asep Ulung jeung si Rawing ka Nyi Wiyarsih. Ngariung ngobrol di tengah imah dari uksila. Sedengkeun Nyi Wiyarsih mah emok. Si Rawing neuteup ka Nyi Wiyarsih teu lila terus nyarita di barung jeung Sri Sagarupa. Nya Kang Asep. Ceuk kuring oge kumaha Kang Asep? Nyi Wiyarsih teh geulis jeung kabeneran deui awewe dikeur geulis teh. Anjir geulis pangambung mancung. Aduh angkeut meuni lonyod kitu. Duh soca meuni cureuleuk. Bodoh kacida mun Kang Asep Ulung nepikeun ka henteu daek jadi salakina Nyi Wiyarsih teh Kang Asep. Keur naon milu sayembara atuh? Ari Nyi Wiyarsih moal dikiwin mah bener teu? Asep Ulung seuleutik bari terus ngawalon. Ai Rawing mah bari nage saha anu teu daek atuh Ai Rawing. Rek aya disalametkeun oge akang mah siap atuh. Anu jelas Ai Rawing mah ulah seurik ye. Oh mah jeung ulah kabitaan. Bangsa akang panggih jeung kabagjaannya. Itu tah guningan Kiwira oge Nyi Wiyarsih. Ngeceskeun we darek jadi pamajikan Kang Asep Ulung. Nu matak ayeuna mah kari kumaha Kiwira we ye. Nah rek iraha disalametkeunana ieu sapasang insan teh. Kiwira ngabagikeun paneutupna ka si Rawing jeung Asep Ulung. Teu lila tos carita di barungku paroman anu hegar marahmai. Jatang tuwe geus moal dilakeun deui jang Rawing. Kan kangaranan Salamatan Jatuh Krami tang tuwe teu bisa di naon teh teu bisa sapihak kitu. Ulah warga Asep Ulung oge kudu diajakan badami kitu. Nya da lain saukur ngahiji. Naon teh ngahijina anak kula jeung Asep Ulung. Tapi oge tepung jeung ngahijina dua kula warga.
Kitu tah Jang Rawing. Nya bener oge tah caritaan Ki Wira teh. Ngan ieu yeuh Nyi Wiarsih mending ngabetem wae. Ih mending ngabetem. Tos teu sabarnya. Hoyong engar blaem-blaem. Aduh, usum hujan blaem-blaem. Ngabetem wae Nyi Wiarsih mah. Alah. Can ngadenge sorana ya. Cik. Kumaha Nyai? Nah bener geus siap pikeun disalametkeun nya rendengan jeung ieu Kang Asep Ulung. Nyi Wiarsih ngaret ka Asep Ulung terus imut ngawalon pondok. Ngiringan we abdi mah kumaha saena. Eta sora. Tah kitu goningan Kang Asep. Jadi tinggal Kang Asep Ulung ieu mah badami jeung kulawarga ngeunaan masalah waktu jeung sagarupana mah. Ngan urang kudu leureuk heula ulah wakam ulang ayeuna mah. Kudu monok sigana mah di dieu duh jeung nadi ngeunah lamun mulem jagongnya diulah santi kotok duh. Asep Ulung ungeuk tanda nyeluyuan kana caritaan si Rawing. Bener aya Rawing. Kumaha tiasa upami ngeuring ngaranna baheula di dieu. Mun da upami wangsul mah pengen tentos. Kagitos capek oge. Ya, kedah heula Ki. Da capek ieu teh hari kedah wangsul ayeuna mah. Ki Wira seuri bari tos carita deui. Ari Asep Ulung bat kawas jeung saha wae. Sanajan bener anak kula can kabeungkeut lalaki rabi ya dangukeun. Tapi urang teh geus jadi kulawarga ayeuna. Atuh bae teh teuing rek ngilu meuting sababaraha poe oge. Da mun geus beres salamatan ge apan Asep Ulung bakal tumetep di dieu. Jadi teu kudu asa-asa. Bener henteu Jang Rawing. Nya bener kitu Ki. Ngan kadeyo Kang Asep jeung Ceu Wiarsih ulah waka sagebrug ieu ah. Sabab acan salamatan pan. Apanan can salamatan. Can kabeungkeut. Tah ayeuna mah meujeuhna ieu lamun dahar karedok leuncak jeung beuleum asin terus sanguna sangu poe. Duh, peet pasina oge Yahud, bro. Duh, nyaan beuteung lapar jeung minta dieusian Ceu Wiarsih aslina ieu mah kukurubukan, lapar. Kun baelah jeung beuleum asin oge, lalabna jengkol ngora. Eueuh samal dicocolkeun kana panon teu nanaon lah. Alah, Ceu Wiarsih kumaha daek dikaredok. Maksud deh bisa ngaredok lencak gitu. Meni baun, meni ulu. Aduh, matikan lencana mah ya di batuan we ku Kang Asep Ulung. Sok itu ah. Kene sigana mah. Sabab nurutkeun beja mah saila ieu si Jaka Bandang teh can pernah ngalaman kasoran dina mangsana ijeun jajaten. Nyari kuring mah kumaha karep kahayangna we Ki lah. Rek tarung deui oke. Rek terus duduluran leuwih alus. Da nu nyilakakeun eta anu ngayakeun sayembara jiwa. Ngajarkeun kuring jalma jahat. Sangeunahna we ta si wawalak teh. Padahal maranehna anu jarahat mah. Jeung eta deui jago-jago teh teu baroga polo pada hayang ngalajiwa kuring. Pedah kabita ku hadiahna cenah. Bari teu nyidik heula bener henteu si Rawing teh jalma jahat. Gampang kapangaruhan. Padahal si Rawing anu geus kaburak-balik karaman macan liar teh da. Meni rupa-rupa pisan nya Ki. Nyari kula mah terus terang teu percaya sabenerna mah kana eusina eta sayembara teh Jang Rawing. Beukita mah yakin sangeusna Jang Rawing nulungan diri kula tina sabetan pedangna si Jaka Bandang. Diri kula geus bisa ngabayangkeun ku ayeuna sayembara jiwa teh kitu. Tatu geus loba jago jeung jawara anu patelak jeung Jang Rawing.
aya ngala jiwa urang pasti naogenya. Ya tak ge nu botak katinggang toge ki. Memang geus loba ki duka teuing da teu diitung ki nu jelas kuring dipercaya keneh ku Nu Maha Kawasa anu mere ieu hirup jeung kahirupan pikeun terus rumahku di pawenangan ki. Loba deui obrolan anu sejena. Malah sanggeusna Asep Ulung jeung Wiarsih daratang harita popolah di dapur sakedeung geus kitu mah terus ngariung dalahar. Waktu terus rumahku Wan Cipeuting Sumbanding merengan renghapan insan nu magelaran di pawenangan. Nu peuting harita pada ngambah ka impianna masing-masing. Kiwira kitu deui Nyi Wiarsih geus salare. Asep Ulung anu sakamar jeung Sirawing oge harita geus sare. Ngan Sirawing masih keneh cungelik pikiranna bet terus ngait ka Kidebleng anu jadi guruna. Dina kayan Sirawing keur nganteur lamunan. Ingat waktu babarengan jeung anu jadi guruna mangsa neuleuman ulin karuhunan. Ngadana kaseugetan pangdenge Sirawing anu geus kalatih. Harita bet ngadenge sora Kidebleng anu ngirimkeun sora jarak jauh ngagunakeun kakuatan daya batin anu ngan ukur bisa kadenge ku Sirawing. Lawing Wontong waka hees Lawing. Dewek aya di luar imah ye. Sok kaluar Lawing. Aya urusan penting anu kudu dibereskeun ye. Sirawing ngoneal hudang tina ngagolerna. Terus diuk bari kerung gagaro kana sirahna bari ngagerendeng ngomong sorangan. Aya naon cenah tah aki-aki teh? Puting-puting kieu datang gegerowan. Duh. Jeung eta deui make nyahoeun aing aya di dieu. Dasar Kidebleng. Duh. Geus rek peureum teh aya-aya we sesekelan teh duh nyaho di teh geus tunuh. Duh geus capek deui. Bulu kaluar ilaing Lawing. Dewek aya perlu penting ye. Ulu panggih ayeuna teu bisa diisukeun ieu mah Lawing. Sirawing ngoreleng jalan pangkeng harita muru kaluar. Sanggeusna aya di luar ku kaseuketan panca indrana nu geus kalatih. Sirawing bisa mastikeun di lebah mana anu jadi guruna ngadaguan. Sirawing nyamperkeun ka lebah guruna anu ngajanten nangtung dihanapeun tatangkalan gede anu aya di pakarangan imahna Kiwira. Aya naon atuh Ki? Waktuna sare ieu teh kalakah ngajak ngalabelut atuh. Kewe atuh geus nyase ngalabelut mah urang urek. Ye wayahna milu jeung dewek Lawing. Aya nu kudu dibereskeun deuleu. Balah kawilang penting pisan ieu teh. Milu ka mana tuh Ki? Ih nah aki-aki teh yeuh. Milu ka mana ieu teh? Ka tempat dewek jeung Nini Iswari deuleu Lawing. Da ka mana deui atuh? Ulah wa kaloba tatanya heula Lawing. Anu penting ayeuna keneh ini jeung dewek Lawing. Ayo ini. Duh aki-aki teh nya meuni keukeuh nya. Meuni kudu ayeuna keneh. Duh. Kudu ayeuna keneh ya teh Ki. Atuh mending keneh isukan we atuh. Ayeuna mah Ki Guru teh mending keneh mondok di mana Kiwira. Bontong leleda ilaing Lawing. Dewek hayang bulu-bulu beres ieu urusan deuleu. Nu madak teu kudu kaloba tatanya. Ayo ini Lawing. Ieu mah dasar debleng kur peote. Ngajakan jalan-jalan waktu hees. Aduh, mun lain guru dihampol ieu. Heeh, duh. Kan hanya kele guru jeung da lamun dihampol aing eleh. Lain urusan naon atuh ieu teh Ki? Beunggeus bontong loba tatanya Lawing. Hengke di ditu anu renyomna mah Lawing.
hai urang ini teh lah wontong micin di waktu ya bulu-bulu beres dulu geus kitu mah si Rawing teu bisa majar kumaha harita nurut kana pangajak anu jadi guruna teka catur di jalana kira wanci isuk-isuk duana tepi ke tempat anu dituju kira wanci pabeberang Kidebleng Nini Iswari jeung Kartika katut si Rawing ngariung di jero imah Nini Iswari anu leuwih ti heula muka caritaan ditujukeun ka si Rawing jadi kieu ya teh Jang Lawing ini jeung geuleuh Jang Lawing oge Kartika teh nyaeta hayang minta kacilakan dina harti jawaban anu pasti hilap minangkana satanggung jawab kana sagala tindakan hanya geus dilakukeun ka Kartika kitu tah Jang Lawing si Rawing kerung puguh teu ngarti meureun kana maksud carita Nini Iswari dina waktu harita teu lila si Rawing terus nyarita terus terang can kahati yeuh Nini ngomong naon Nini teh nya naon nu beuh dicaritakeun teh daek medut tah teu puguh jeung teu kaharti minta tanggung jawab teh tanggung jawab kumaha ujug-ujug minta tanggung jawab aya Nini da ceuk perasaan mah teu ngalakukeun neon-neon ka Kartika Kidebleng muncereng ka si Rawing anu jadi muridna baritus nyarita dengekeun ku ilaing Rawing tah Kartika ti ayeuna teh keur ka kandungan de Rawing tah tinggalikeun beuteungna nyeuneu manehna geus ngaku secara jujur yen di antara ilaing jeung Kartika teh geus ngalakukan blam-blam geus ngalakukeun hubungan badan kumaha ilahana salaki babajikan di Rawing balukana ayeuna Kartika beuteungna baaleuk ya si jabang bayi teh getih laing Rawing jadi lewet jeung Nini Iswari boga karep rek nyalametkeun ilaing jeung Kartika jadi salaki jeung pamajikan Rawing karunya kasih jabang bayi nu dikandung bisa disebut anak jadah eueuh bapaan kumaha kasih ku ilaing Rawing si Rawing nepikeun ka ngahulang raga meneng kaget anu lain di kieu na ngadenge caritaan Kidebleng anu jadi guruna si Rawing neuteuk antep ka Kartika baritus nyarita keheula yo jeung teu kaharti ujug-ujug akang rek nanya heula ka Kartika yo keur waktu iraha akang ngalakukeun tindakan anu sakumaha diomongkeun ku guru akang bieu terus terang akang mah teu rumasa jeung teu ngarasa akang mah sasat kerempak aturan dina harti ngayakeun hubungan badan jeung Kartika teu akang mah aslina akang mah Kartika panonna semu beus baseuh malas tetepan si Rawing baritus ngawalon sorana rada rumareuda Kang Rawing emot keneh panginten waktu Kang Rawing mareuman sempor di kamar janten poek Kang Rawing ngarungrum diri abdi atuh abdi oge lali di temah wadi ayeuna urang ngalakukeun tindakan anu masar kana mahabura nafsu dina eta kajadian ayeuna abdi kakandungan Kang ieu nu dikandung teh buah tina tindakan urang duaan Kang Rawing si Rawing gegetret kana sirahna banget teu ngarti kunaon Kartika beut nyarita nu saperti kitu puguh memang teu rumasa da komara si Dewa Asmara nu boga dosa nama aneh bener-bener teu ngarti akang mah Kartika teu ngarti akang mah
sama sekali teringat karena kajian anu biar diomongkan ku Kartika nyada Kang teh masih keneh waras jadi jelema teh atuh Kartika bet asa piraku ngalakukeun tindakan anu seperti kitu. Kartika ngareretkan ini Iswari anu jadi guruna bangun anu menta tulung ka guruna sangkan Sirawi ngaku kana tindakanana. Nini Iswari netep seukeut ka Sirawi beretus nyarita deui. Sakudunya mah kangaranan lalaki nu sajati ulah rek bungkir jang rawing maning keneh ngaku saja jujur teu kudu ngarasa elak sak ngaku sacara jujur nyomatak ayeuna ngayong oge ke nini jeung guru jang rawing boga maksud anu sarua nyata ngalasmikeun hidup duaan jadi salaki jeung pamajikan kitu tah jang rawing bisi teu ngarti mah tenang heula tuh nini lamun bener kuring rumasa geus teu kudu ditalek deui atuh memeh Kartika nyita ge kuring geus leuwih heula bakal ngomong bebeja ngan ari ayeuna mah rek ngaku teh naon anu kudu di akuna tuh nini Kidebleng ngapurilang panona beungeutna jadi beureum ka hudang amarahna sabab waktosna seep. Waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos teu nya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios.